Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, subscriber dongeng Sunda Mang Cecep Gorobacep anu satia satuhu manco di mana wae ayana. Alhamdulillah dina dangat ayana Mang Cecep Gorobacep tiasa ngajomantara deui dina raraga midangkeun dongeng Sunda. Dinten kamari parantos rengse dongeng anu judulna Siti Nurani. Dina dinten ayeuna urang medar deui dongeng anu enggal masih keneh ieu teh pangarangna teh nyaeta Bapak A. Tholib. Judul anu baris kapidangkeun Teu Sangka Lamunan Laksana. Ieu dimedalkeunana ku Romanato Bandung tahun 1870. Urang doakeun heula atuh kanggo ka pangarang atanapi anu nganggitna saupamina teh mah parantos ngantunkeun mudah-mudahan dipupruh ku rahmatna Gusti Anu Maha Suci dicaang padangkeun ditampi iman Islamna teu hilap karundayan atanapi ka keturunanana mudah-mudahan dipaparin kasehatan digampilkeun dina milari rezeki tur dibarokahkeun amin ya Allah ya robbal alamin. Aduh hapunten pamirsanya iya iya masih keneh kieu cenah iya aduh soantena sateu acan dipedar ieu dongengna sakumaha biasa ngahaturkeun ribu nuhun laksa ketika bingahan ka anu tos satia satuhu manco anu nontonna anu ngomena oge ngalaik kitu nya. Mudah-mudahan eta kasayan dibalas ku Gusti Anu Maha Suci amin ya Allah ya robbal alamin. Teu kaeng hilap pamirsa bari nonton teh klik cenah tah tombol like-na jempol anu kaluhur gitu tah. Teu mayar cenah pamirsa nya. Teu mayar cenah alhamdulillah panginten sok sanaos masih seueur kakirangan di ditu di dieu. Alhamdulillah pangintennya tos tiasa ka cek dina penonton YouTube aya kana 400-an atanapi 500-an panginten penonton satia Mang Cecep Gorobacep tina subscriber 8.000 langkung panginten alhamdulillah sakitu oge nya pamirsa. Sumangga supados teu nyangkolong ting kana waktos wilujeng ngadangukeun. Panas poe keur meujeuhna mentrang-mentring tengah poe ereng-erengan sanajan kota Bandung kasebut kota tiis kalingkung ku gunung. Tapi hari-hari tamah dina musimna katiga panasna manin reptep nandingan dayeuh Jakarta. Di jalan gede mah komo panasna ti luhur ti handap ti luhur katojo ku panon poe ti handap ku saabna hawa aspal nu leeh bakat ku tarikna panas hawa panon poe dibarengan ku mulakna ka kabol nu kabawa ku angin anu ngagelebug daya eureuna nu lalar liwat di jalan loba nu ngariuhan neangan emper nu rada iuh kajaba anu tutumpakan mah kabeh oge ngarasa panas bari pinuh ku kesang meseuhan awakna. Harita geus pukul 1 sakola geus mimiti barudak SMA nu ayana di kota Bandung belah ti kaler katembong barudakna ting araleut kaluar ti sakolana. Baralikna aya nu lempang bae bari ngarobrol jeung baturna aya anu make sapeda bari saruka seuri malah aya oge nu make motor jeung nu diparapagkeun ku mobil ari anak jelema beunghar mah. Sanajan dilebah dinya hawana rada tiis da puguh kasebut lebah Taman Merdeka mah paniisan loba tangkal kaina anu galede jukut-jukutna anu geus ampir garing kahalodoan
masih keneh nyerot hawa anu tiis, tapi karasana ku barudak nu kakara ti jero gedong sakola mah karasa pisan heapna hawa panas anu morere teh. Komo kanu can biasa kapanasan mah. Jiga Neng Mari nu harita ketembong keur nangtung di sisi jalan keur megat mobil nu biasa dijemput, raraina anu bersih bodas geus bareureum bakat ku ngaraoskeun hawa anu sakitu panasna. Jabati kitu teh jiga nu keheul pedah mobilna acan keneh bae jol datang. Kamana heula atuh? Bet acan tembong keneh bae mobil teh. Anjeunna nyarios lalaunan bari baeud mani jam mendeud. Di halaman sekolah hiji budak ngora anu kaluarna pangpandeurina nyamperkeun ka pelebahan nu nangtung, lempangna tungkul bari nungtun sapedana kawas nu setengah ngalamun. Budi, aya naon bieu teh? Nu matak dipiwarang ka kantor, ceuk eta istri nu keur nangtung nanya ka eta budak ngora. Anu ditanya mani rada ngagebeg asa kagebah reuwaseun teu nyangkaeun baris aya nu nanya kitu. Memeh pok ngajawab ka tembong banget narada nyiak bareureum bangun anu era ngajawab narada gugup. Eta Neng eta Neng abdi teh teu acan masihan bayaran 2 sasi sareng artos kangge ujian. Nah atuh Budi can nampi artos ti sepuh Budi nu mawi acan masihan teh. Teu acan cek eta jajaka. Bari eureun hareupeun eta istri bari pok bae manehna nanya ka eta istri. Nah teu acan mulih Neng. Acan puguh mobilna teh aya bae, cek eta istri bari imut. Anu tadina keur baut jam medud teh ngadak-ngadak marah mai. Sanes ari biasa nama. Sok sateu acana budalan oge parantos nyampak. Cek eta budak ngora naros deui ka eta istri. Nya biasa nama, tapi duka kunaon ayeuna mah betlat geuning. Hawa tos atuh, parantos lami ngantosan panginten. Si horeng nu nuntun sepeda teh Budiman anu sakolana sakelas jeung Neng Mari pada kelas 3 nunggu ujian tahun pameakan. Kaatuh dagoan Budiman, keung sorangan mah ari henteu tumpak mobil teh. Cek eta istri bari netep ka Budiman nu harita manehna keur parang netep ka Neng Mari ngarep-ngarepang jawab carita anana. Serak dua panetep pamprok nu tadina teu disangka-sangka itu ieu pada bangun anu hese rek ngabalieur teh sakedapan mah lieur nu keuna ku setrum kontak peting karenya ratu ngageter nembus jajantung. Kagambar dina raraina nyiak semu beureum itu ieu sami tungkul kawas anu kasima nu istri pananganana uyup ayap kana tasna nu lalaki samar cabak leungeunna nyoo kancing ka meja sakedapan mah teu aya nu cacarita. Kumaha Budi daek ngabaturan balik. Neng Mari nu miheulaan nyarios ka Budi sorana rada ngagetar. Mangga upami henteu isin mah diserangan ku abdi, ceuk Budiman ngajawabna jiga nu asa-asa. Piraku atuh isin Budi, kawas lain jeung batur sakola bae ari etaeun teh. Neng Mari bari imut. Hate Budiman beuki tambah bae ratugna ningali Neng Mari imut teh waosna nu bodas jeung beres nambahan sari. Pipina nu semu beureum lantaran kapanasan nambahan lucuna kana kageulisanana dipapaesan ku kempotna anu museur dina pipi lantaran katariku imut nambahan kayungyun. Lambaina nu beureum bakatna lain ku pulasan lipstik. Matak uroilir buah apel anu meujeuhna asak. Budiman nepi ka poho di kaera netep teu ngiceup-ngiceup. Ah Budiman, kunaon netep bae? Kawas kanu anyar panggih geuning. Sur Neng Mari bari tungkul sarta ka kuping rada ngarahuh ngarenghap bangun anu capek pedah kapergo parang paamprok tinggal ku Budiman. Budiman oge sami rada ngelemes eraeun parang pateuteup deui jeung Neng Mari nu males netep manehna. Atuh desur Neng teh tadi palai direncangan ku abdi. Kumaha da abdi mah ngabantun ieu sepeda butut. Ceuk Budiman saolah-olah nyaritana kitu teh miceun ka era pedah kapergo keur netep kanu geulis. Nya kana sepeda we atuh
sur Neng Mari beri naik kana bahasina sapedah Budiman. Budiman teu loba deui carita celak bae manehna oge mancal kana sapedahna ngadius kakulonkeun ngeboncengkeun Neng Mari. Sanajan nanjak jalan kakulonkeun bari panasna nong toreng tambah diboncengan ku Budiman teu karasaeun capek, hatena bungah bae anu aya ngedak-ngedak jadi bedas nambahan jag-jag. Neng Mari diuk si dengdang dina bahasi panangan kencana nangkod tas bukuna nu katuhun nangkep kana cangkeng Budiman, sirahna rapat kana tonggongna. Sakapeung kaangse pelenghirna sengit minyak jeung sengitna wedak ngadupak irung Budiman ka bawah ku angin. Hate Budiman ngalenyap ingat kana impianana ayeuna kumanehna bet kasorang aya kadar bisa babarengan paduduaan sanajan bari ripuh ngebose sepedahna oge ku manehna karasana teh bungah bae anu teu aya papadana. Sanajan jauh teu burung tepi ka Ciberem ka bumina Neng Mari. Reg Budiman ngeureunkeun sapedahna di hareupeun hiji gedong anu lega pakaranganana bari turun tina sapedana. Neng Mari oge turun tina bahasina terus nyakal kana tak-tak Budiman bari nyarita ngajak nyimpang. Budi, nyimpang heula nya, panas keneh jeung capek deui, urang ngaleut heula. Sawios Neng. Isin ku ibu, ceuk Budiman bari malikeun setang sapedahna arek balik deui kawetankeun. Tapi teu kaburu jong enditna kaburu dicekel leungeunna di puntangan diajak nyimpang, Budiman kapaksa nyimpang heula. Abus ka pakarangan gedongna Neng Mari sepedana disarandekeun dina tangkal buah gedong nu keur meujeuhna meh peuy ku pentilna. Terus barang lebat ka bumi sareng Neng Mari. Antos heula nya Budi, sakedap salik heula di dieu. Ceuk Neng Mari bari terus narik kursi nitah diuk ka Budiman. Anjeunna mah terus bae lebat ka jero gedongna ninggalkeun Budiman di kamar tamu. Teu sawatara lilana Neng Mari geus sumping deui panganggo seragam sakolana geus gentos ku rok sutra anu ipis kembang-kembang. Bubuh nambahan geulisna nanggeui baki deusi 2 gelas pinuh ku cai jeruk jeung sapiring gedang samangka. Kengeng niisan dina kulkas disimpen dina meja hareupeun Budiman. Mangga Budi, tiis teh geura, ceuk Neng Mari bari imut ngajak ngaleut ka Budiman. Mangga, ngalerepotkeun geuning abi teh. Budiman bari males imutna Neng Mari. Henteu da geus aya teu ngarepotkeun. Budi, pek geura raosan atuh. Neng Mari maksa Budiman bari marengan ngangkat cai jeruk dina gelas. Suruput Budiman nginum cai jeruk nu diasongkeun ku Neng Mari sajabana tiis teh jeung gahar amis segar matak sehat kanu tas capek jeung papanasan. Karasana minat pisan diteruskeun ngopi gedang samangka nu amis tur tiis deui da puguh oge meunang niisan ku kulkas. Sajeroning pikiranana Budiman nyarita kieu jero panglamunanana. Geunah teuing ari jadi nu beunghar. Sagala aya teu kudu ngulayaban, hayang anu tiis seperti es, aya kulkas ngan karimi gawe oge bari henteu hese. Har, nah kalah Kang Luk geuning. Budi mah ngaleut teh lain diteraskeun atuh sur Neng Mari. Budiman nu keur rada ngalamun asa kagebah ku Neng Mari anu miwarang ngaleut, manehna ngajawabna rada gugup. Raos teuing Neng ngaleutna. Cuk Budiman, ari maksudna mah rek nyebat cekap tapi salah pok ngajawabna teh. Neng Mari rada mesem terangeun yen Budiman rada ngalamun. Budiman, ulah nyebat Neng atuh, da urang teh batur sakola. Jiga batur wae atuh nyebut Mari, Toni, Sarip, jeung babaturan oge geuning kabeh sok nyebut ngaran teu kagok. Mari oge nyebut teh Budi ka Budiman. Da isin atuh bade nyebat jenengan teh. Abdi mah parantos terang ka Cuk Budiman bari tungkul. Nya terang mah puguh, piraku atuh teu terang ka babaturan sakola. Sur Neng Mari bari neuteup ka Budiman. Ari anjeun mah putra nu beunghar, sedang Budi jalmi kumaha nu mawi sok isin. Sami bae Budiman. Kabeungharan ulah sok dipake ukuran,
luhur handapna maratabat komo urang sarua sakola babarengan sakelas satingkat sadarajat malah budi mah aya leuwihna pinter cerdas leuwih ti Mari. Budiman Mari arek naros ka Budiman nah resep anjeun wawuh jeung Mari. Kantenan ceuk Budiman gancang pisan ngajawabna. Nah lamun nya resep kudu robah atuh ulah nyebut Neng da Mari leuwih resep lamun ku Budiman disebut ngaran asa leuwih bunga hate teh. Keur kitu torojol ibuna. Geuning aya tamu Mari. Sugan teh aya tamu. Panyana ibu mah teu acan datang Mari teh. Ibu Neng Mari norojol ti panto nyarios ka putrana. Budiman cangkat tina kursi nangtung bari rengkuh dongkok ngahormat ka ibuna Neng Mari. Ibu Neng Mari oge ingguk bari imut males hormatna Budiman. Parantos lami cek. Ente di akunya ku ibu. Lami cek Budiman merigek deui diuk dina korsina. Puguh teu dipapagkeun Mari teh da mobilna dicanda ka Jakarta. Tadi teh aya telegram ngawartosan ramana teu damang walos di Jakartana. Sumuhun jawab Budiman bari teu weleh hormat. Kana beca tadi wih teh Mari ibuna naros putrana. Dibonceng kana sepeda ku Budiman tadi teh Bu. Dalami ngantos mobil teu aya bae. Saur Neng Mari bari socana rada ngareret ka Budiman anu keur tungkul. Tada teuing bae beratna meureun cep. Heug jauh ongkos ti sakola ka dieu teh. Ibu Neng Mari nyarios ka Budiman. Henteu Bu, da sering sok boncengan sareng rerencangan oge. Nya nuhun atuh, anak ibu dibarengan balikna. Padahal kana beca bae engke deui mah. Karunya disiberateun sur ibu Neng Mari nyariosna malih ka putrana. Puguh hilap artosna oge teu ngabantun ibu. Da sugan teh bada dipapagkeun. Alusna bae atuh aya encep lamun teu mah kumaha boa. Teh kadinya teraskeun ngaleutna ulah wakamulih ku ibu di kantun keur di dapur ibu mah sur ibu Neng Mari bari teras bae lebat ka jero bumi. Geuning bager ibuna teh borosieun hate teh pantes mah jol gorowok nyarekan ceuk geurentes hatena Budiman. Kumaha Budi rek terus ka mana sakola teh sur Neng Mari naros ka Budiman. Duka atuh da biayana teu aya bari diteraskeun oge. Dupi tah geus kitu. Budiman mah Neng Mari megat carita Budiman anu arek sapok-pokkeun nyebut Neng. Da Mari mah awewe teu diteruskeun oge teu nanaon sur Neng Mari anu geus terangan kana maksud pananya Budiman. Budi mah ulah henteu diteruskeun lebar. Heug alus deui nilai rapor nu kuartal ti baheula oge. Da ongkoh di sakola oge pang pinterna sur Neng Mari. Duka atuh boa mung dugi ka SMA Budi sakola teh da teu aya kangge neraskeunana. Cuk Budiman bangun anu hanjakal ka tembong dina budina rada alum nyaritana kitu teh. Teu kitu ari milik mah Budi, boa aya engke mah sur Neng Mari ngagedean hate Budiman. Budiman nyemahna di bumi Neng Mari teu wudu rada lila sajabana di aku ku Neng Mari teh. Malah ku ibuna deui. Ibuna ngahajang ngajak tuang sareng sagala ngakuna sareseh pisan nambahan matak conggah ka Budiman. Ibuna ngajak ka Budiman supaya dina poe mingguna datang deui hayang ulin saurna mah bade ka Palabuhan Ratu. Ku Budiman disanggupan upami henteu aya pamengan tangtu baris datang. Kira-kira bada asal kakara Budiman balik ka imahna ka tempatna indekos di bumina Den Rusmana. Nu dianjurkan ka cida melangeun anak Budiman balikna lateh dumeh teu aya katerangan yen Budiman ulin heula. Istri katut pamegatna nararoskeun ku Budiman dijawab satarabasna bae yen tas ulin ti batur sakolana. Ti waktu harita hubungan anak Budiman jeung Neng Mari beuki raket bae sok mindeng Budiman indit ka sakolana babarengan pada tarumpak sapeda. Sajabana ti kitu teh manehna geus wawuhun jeung ibu ramana malah waktu
dina poe mingguna ka Palabuhan Ratu oge Budiman milu marengan kacida nyarahangeunana Ibu Ramana teh jeung teu asa-asa estu matak conggah pisan teu matak pikaeraeun. Nya kitu deui Neng Mari sok mindang aya ka bumina Den Rusmana ngahaja ngadon ngapalkeun di tempat Budiman. Ibu Ramana Neng Mari jiga anu percayaeun pisan ka putrana babarengan jeung Budiman teh. Teu karasa deui waktunya relekna ngaliwatan poe ngudag kana minggu nya anjog kana bulana waktuna arujian barudak anu sarakola. Harita barudak SMA keur kakara bareres arujian bari nunggu-nunggu hasilna nya kitu deui Budiman jeung Neng Mari oge henteu tinggaleun maranehna keur narunggu hasilna beunangna ngarapalkeun berang jeung peuting. Budiman di tempat panganjerkanana keur diuk dina dipan bangun anu keur ngalamun ngawang-wang nyawang pikahareupeun bari ngomong sajeroning pikirna. Tugeunah teuing ari jadi jelema geus henteu boga bapa. Hayang sakola oge jiga batur ngan saukur nepi ka sakola menengah oge seuseut. Lamun teu boga keneh aki mah boa tepi boa lamun teu boga keneh aki mah boa tepi boa moal ka sakola menengah oge. Ayeuna oge mending nyiar pagawean sanajan hayang neruskeun sakola oge. Di mana pakeuna sedang indung aya keneh uruseun nu jadi adi. Sanajan ngan ukur hiji adi awewe oge da puguh geus teu boga bapa boga pangsiun oge da teu mahi ari make jeung kosan sakola mah. Aya oge aki da geus sepuh ngan saukur hasil tina kebon jeung sawah saeutik nu teu sabaraha legana dipake sapopoena ngurus anak jeung incu teh. Kitu garantesna hate Budiman sajeroning diuk dina dipana bari nanggeui gado pinuh ku lamunan. Belengeh manehna nyarenge seri sorangan manehna ingeteun kana impianana 5 bulan ka tukang kungsi ngabelaan Neng Mari dina jero impianana. Manehna kapi asem era sorangan nganaha-naha kana dirina peda hatena geus heubeul neunden katineng aya pikir kadua leutik ka batur sakelasna anu ngaran Neng Mariani atawa nu nalahna mah Neng Mari nu nyarebot teh anak sudagar beunghar loba pausahaanana bejana mah NP nage aya 3na panggedena bogana saham di perusahaanana teh nya anjeunna anu jadi direkturna. Ku Budiman eta istri teh teu sirikna peuting ka bawang ngimpi berang kapicam-cam teh jeung sanyana. Tapi kituna teh ngan semet hatena sorangan cacarita oge Budiman teh jeung eta istri carang pisan bobohan boga rasa rumasa lain babad jeung lain tanding. Anyar-anyar ieu manehna aya jalan bisa reket jeung bisa cacarita malah sok babarengan ka sakola. Bisa babarengan ngapalkeun jeung geus wawuh jeung indung bapana tapi teu ku hanteu bae sakolana tamat nu tangtu bakal tamatna hubungan Neng Mari teh. Budiman humandar bari ngarenghap. Nu lain-lain bae pikiran teh bet kawas nu gundam aing teh. Manehna ngomong ngagarendang lalaunan marketkeun maneh nahan hatena nu geus heubeul kacangreud ku batur sakelasna. Manehna henteu nyahoan ti tadi aya nu nogel tina jandelana noong ka jero kamar tina sela-sela kana tutup jandela kacana nu kabeneran nyinglid di sisina. Jandela kacana diketrok lalaunan kunu keur nogel ti luar. Budiman ngagebeg asa kagebah tina lamunan manehna ngorejat beri terus lempang mukakeun panto. Panginten teh saha meni reuwas menawi teh Kang Rusmana ceuk Budiman bari ngajak seri ka tatamuna. Nuju ngalamun naon Budi meni antang pisan abi ti tadi aya di luar diantep bae henteu di aku sur eta tatamu bari mesem leleb pisan serta terus abus kalebet papiliun. Henteu puguh bae Neng seueur pisan emuteun maklum anu henteu gaduh. Budi mah baku ari geus kitu teh matak tereh jadi aki-aki geurake loba ngalamun bae mah di Arab-Arab kaditu ku ami teu aya bae. Sur Neng Mari bari diuk dina dipan urut tadi Budiman ngalamun
Budiman rada kagok arek diuk teh dumeh Neng Mari diukna lain dina kursi tapi dina dipan tempat sarena. Atuh ngajengjen bae sakedapan mah manehna nangtung bingungan kudu diuk di lebah mana, piraku ari kudu nukangan onaman kasemahna atawa diuk paranti tamu nu jauh deui katamuna nu keur diuk dina dipana. Kunaon Budi geuning kalah kanangtung bae dianjangan teh kawas anu keur nungguan parentah ti dunungan Budi mah. Sur Neng Mari bari netep ka Budiman anu ti tadi jiga nu kagok ku tatamuna arek diuk teh. Yap, di dieu wae atuh diukna. Moal nya kudu nangtung mah. Sur Neng Mari bangun anu ngahaja ngaheureuyan. Gek Budiman diuk dina tungtung dipan hatena ngageter ratug tutunggulan asa-asa suka asa bingung ningali peta Neng Mari kitu teh. Pikiranana mandeg mayong tapi ari panonna mah netep teu ngicep-ngicep muralang kanu keur calik bari imut. Beh dieu Budi calikna. Moal nya pa jauh-jauh atuh. Surna bari narik leungeun Budiman nu diukna ditungtung dipan. Henteu kaleke disanajan bari rada ratug oge hatena Budiman ngised diukna si dengdang dina dipan gigireun Neng Mari. Angkat ka mana ari ece nya? Tita tadi Mari kukurilingan sugan teh Budi oge teu aya deui. Upami henteu ditoong mah jandelana meureun Mari oge wangsul deui. Arangkat ka Garut sadayana sareng putrana oge dicandak nu mawin teu tiasa ka ditu ka dieu oge melang dirorompok teu aya sasaha puguh Neng, ceuk Budiman. Kumaha Budi arek diteruskeun sakola teh atawa moal? Ah moal Neng, rupina mah mung dugi ka dieu we da parantos teu aya harepan deui. Upami lulus mah bade milari pada melan, malah sareng Neng oge rupina mah mung semet dieu buah moal tiasa sasarengan teh, ceuk Budiman bari tungkul hatena pinuh ku kahanjakal. Neng Mari nyakal kana leungeun Budiman netep bari nyarios bangun anu ngaleungis. Naha tega Budi kamari teh make nyebat ngan semet dieu urang tiasa sasarengan teh. Piraku atuh Budi? Budiman terus cengkat bari panonna netep ka Neng Mari. Serak dua pasang panon paamprok sinarna nembus kana jantungna eta sapasang remaja. Duanana ngarenghap kaciri dina dadana napasna ngarandeg jiga nu sesek kawas nu pinuh ku rupa-rupa basa. Rekaan carita nu teu bisa kagambarkeun ku tulisan. Kang Budiman, piraku rek tega kamari ngan semet dinya nyariosna Neng Mari kaburu tina juru socana ngarunclang ku Cipanon. Ngalenyap hate Budiman dibasakeun akang ku Neng Mari anu jadi idaman hatena ngarasa pinuh ku kabagjaan bungangang bunga teu aya papadana tapi aya oge dibarengan ku hate nu pinuh ku hariwang lalewang nyoreang ka tukang ngarampa angen sorangan ngukur harakat jeung darajat dirina. Manehna ngahulang bari netep pinuh ku kadeudeuh leber ku kaasih cinta nu geus minuhan hatena sesek ngagolak dina sajero dadana meh teu bisa nyarita ngan saukur leungeun anu nyekel bari ngarameus panangan Neng Mari nu neuteup ka manehna. Neng Mari anu ti tadi nunggu kecap Budiman nyarios deui. Kang, ti kapungkur saleresna mah Mari teh hoyongna ngedalkeun rasa sareng isi hate ka akang tapi hese arek pok bubuhan awewe seur pisan karempan ka paur ati bilih awon temahna. Tapi ayeuna kapaksa ku pangajakna rasa ngajak wakca jeung balaka. Kitu oge upami ieu hate abdi sami sareng manah salira akang. Budiman anu keur pinuh ku kabunga hatena nu keur asa ngawang-ngawang diayun-ayun ku rasa bagja lumeh bogohna henteu no gencang. Cintana anu medal tina atina nu suci menang balasan buah hatena geus henteu bisa nyarita deui ngan saukur bisa narik pundukna Neng Mariani mastakana diadakeun kana dadana nu ratug dagdigdug ngan ukur dua kecap nu kaluar tina bibirna. Akang bagja ceuk manehna beri nyengkatkeun deui mastaka buah hatena. Hahalang dina hatena nu ngabendung kana karep jeung karetegna hate Budiman beratna arek ngalisankeun eusi hatena ka kakasihna lir kokocaran anu kabendung bedahna ngagolontor mawacai megatkeun hahalang bebasa pada harita.
Nya kitu hate Budiman. Bungangang bebas teu aya karingrang nyaritana jadi sonagar teu aya kakagok kawas tadina samemeh nyaho kaayaan hate Neng Mari. Budina marah mai yang harepan Neng Mari beri seuri manehna nyarita. Waktosna kabujeng sae pamiarsa sakitu nu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.